Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fan khususan ila mulikin wa ila muassis hadal ma'had. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kurang luhur dekat hanap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'a asyara. Sareng ari nomor ka-14 Ayyakuma eta yen ngadegkeun itu alim biidharis sunani kalawan ngabahirkeun pirang-pirang pasunatan wa imatatil bid'ah sareng ngancurkeun pirang-pirang pabid'ahan wa bi umurid dini jeung kana pirang-pirang urusan agama wa ma jeung perkara fihi anu eta tetep dina itu ma masalihul muslimin ari aya pirang-pirang kamaslahatan pirang-pirang jalma muslim ala tariqi netepan kana jalan al ma'rufi anu hade syar'an ceuk syara al-ma'lufi anu dibiasakeun adatan ceuk adat wa taba'an jeung ceuk watak wala yarda jeung ulah ridho si alim min af'alihi tina pirang-pirang pada melanana itu alim al-zahirati anu zahir
wal batinati jeung anu batin bil jaizi kalawan anu wenangna min humatina itu af'alid dhahirah wal batinah. Bal ya'khudhu balik tak kudu nyokot itu si alim nafsahu kana dirina itu alim bi ihsanihima kalawan anu panghade-hadena tina itu dhahirah wal batinah wa akmalihima jeung pangsampurnana tina itu dhahirah wal batinah. Fa innal ulama'a maka sayaktosna para ulama hum eta ari itu ulama al qudwatu eta te panutan wa ilaihim jeung eta tetep ka itu ulama al marji'u ari tempat pangbalikan fil ahkami dina pirang-pirang hukum. Nomor ke-14 di antara adab-adaban jalma anu gaduh ilmu atawa keharusan kakuduan jalma anu boga ilmu teh nyaeta nembongkeun ningalikeun nemrakeun kana pirang-pirang pasunatan atanapi amal-amalan nu dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung urusan-urusan agama anu aya kamaslahatana pikeun umat Islam. Jadi lamun ngambil keputusan ulah ngambil keputusan jang sorangan jeung jang kauntungan sorangan. Tapi kudu ngambil keputusan lima solihil ummah wal ammah. Ngambil keputusan pikeun kamaslahatan umat jeung kamaslahatan anu menyeluruh. Teu cukup maslahat jang diri sorangan, teu cukup oge maslahat jang babaturan urang wungkul, tapi kudu maslahat jeung batur. Eta anu kudu ditembongkeun, nu kudu ditemrakeun ku jama anu berilmu. Nu mawi jadi jama anu berilmu atawa nu namina guru ngawurukan ilmu teh teu gampang. Berat tanggung jawabna teh. Berat kacida tanggung jawab nanti itu asal-asalan. Bahkan di mana dihadapkan dina hiji sikap antara perbuatan jeung perbuatan nu sifatna nemrak atau antara pagawean jeung hate. Kira-kira orang kudu ngambil keputusan mana? Orang telah ngalaksanakeun atau lamun ngalakukeun ieu ku batur bisi disangkari ya. Lamun henteu. Nah hal-hal eta teh kurang wajib diperhatikeun terutama ku zaman berilmu nya wayahna we batur misalna hayang atawa supaya urang teu jadi fitnah di hadapan orang lain rek nembongkeun kahadean ka batur tapi sejarek ngajak kahadean urang ka saha ka batur. Da geus dipastikeun urangnya santri mah mungkin pati-pati misalnya para masyayikh, para alim ulama, para wal hukama nembongkeun tina amal-amal hadena kajaba supaya dijadikeun
tuntunan lain tontonan. Tontonan mau ditonton wungkul geus selesai, tapi tuntunan tuntunan mah saja bari tinggal itu dipake ku saha kudu jadi santrina atau ku urang jalma anu keur nyubrih kana ilmuna, jalma anu keur masih kena jauh tina pangartina. Nah, fa innal ulama'ahum al-qudwatu wa ilaihim al-marji'u fil ahkam. Kunaon pana tadi disangemkeun? Nu namina para ulama atanapi al-alim jalma anu boga ilmu kudu nemrakeun, kudu ngadohirkeun, kudu ngawujudkeun karena berbagai aktivitas nu memang dianjurkeun ku agama. Bahkan dina samemehna mah disebutkeun ulah nyieun pagawean anu mana eta pagawean teh sebetulna diperbolehkan ku agama tapi dicawad secara dohir, gambaran barang penta jangka pentingan dirina kan gitu. Ieu mah rek dahar menta ka batur. Hayang jajan menta ka batur. Segala rupa teh menta we ka batur eta teh dianjurkeun jang jalma anu berilmu. Ai kitu mah menta jang ngabangun, menta jang kamaslahatan umum eta mah beda deui. Jang pribadi mah geus teu dianjurkeun ka cida. Da sok aya kajadian jalma anu berilmu, jalma alim kasebutna kiai, kasebutna ustad. Tapi neangan duitnya teh kitu we ku barang main ka pamarentah, nyebutkeun atas nama agama, nyebutkeun atas nama umat, padahal jangan beungharkeun diri sorangan eta mah geus teu kaasup kana etika jalma anu berilmu eta geus teu aya. Nah geuningan sabab fa innal ulama'a hum al-qudwah, ari para ulama teh jadi panutan. Sagala rupa teh jadi tuntunan, jadi contoh jang urang, jadi uswah jang urang. Bahkan segala persoalan sok lamun aya masalah, ente aya masalah urusan rumah tangga, urusan bab warisan, urusan naon wae, datang teh anggar ka ajengan dit. Anggar datang teh ka ustad dit. Abi hoyong ngalereskeun gaduh masalah manawi ieu kedah kumaha. Tuh. Sabab nu ngaranna al-alim jalma nu berilmu mah dijadikan tempat pangbalikan tina berbagai persoalan, tina berbagai masalah. Bab fikih nalika ente atau nalika urusan salat, nalika urusan haid, nalika urusan toharoh, angger ditanyakeun teh ka jalma anu naon? Nu berilmu, karena jalma nu berilmu mah tempat pangbalikanana dina ngambil keputusan hukum. Puasa we nanyakeun teh angger Ustad dupi saum teh enjing cios tuh iraha saum teh dijawab tanggal 1 Ramadan geus pasti kapan tanggal 1 Ramadan mah penting poe naon iraha hari Idul Fitri teh tanggal 1 Syawal teuing poe naon mah sagala kadang-kadang ditanyakeun Ustad abi teh tos abdas kadang-kadang sok aya anu naonnya peraosan teh kadang-kadang sok aya rasa keluar angin atau siga hitut tapi da abi teh eta teh yakin lain hitut atuh ya yakin lain hitut nya montong teh ku diguguk ongkoh keluar angin tapi lain hitut nya geus lain hitut berarti eta mah karena bujurna badag teuing sakai nonggeng teh ngok disada sekalian nonggeng teh keluar gitu angin uap badag teuing meureun bayuh-yuh eta tah dijieun tempat pangbalikan wahum sareng ari alim hujjatullahi eta jadi hujjahna Allah alal awami ka pirang-pirang jalma anu awam termasuk jalma nu alima jadi dalilna jalma-jalma anu tebih tina pangarti agama kieu we siga kieu mun urang ngalakukeun hiji pagawean ditanya ku batur kunaon maneh make ngalakukeun siga kitu ajengan itu geda kitu tuh kan nah nu dipigawe ku ajengan dijadikeun dalil jangan digawe di dina sorangan nah nu dipigawe ku kiai nah nu dipigawe ku ustad eta teh jadi dalil
jang urang migawe hiji pagawean. Kunaon maneh make kunut? Teu apa rumah sakana dalieuna. Da ngajina oge tara. Ngan ketika ditanya kunaon maneh make kunut, tingalikeun ajengan itu ge kunut. Tuh, dalieuna teh jadi saha? Ajengan. Mata pantas wa hum hujjatullahi 'alal awam. Jadi dalil. Jadi hujjah. Kunaon maneh make puasa poe ayeuna? Teu isukan. Ajengan itu ge da ayeuna. Teu apa nalika ditanya urusan hukum mah naon alasanana ti mana anjeun netepkeun hukumna? Angore tuh udah Ustad anu oge kitu. Ustad Ahmad Bentar ge kitu. Cok. Rasna dijadikeun dalil, dijadikeun hujjah. Kunaon maneh lamun keur ngadoa sok diangkat leungeun, geus diangkat leungeun pas beres tuluy diusapkeun kana wajah. Ingal we Ustad Ahmad Bentar. Anjeunna upami ngadoa pasti diangkat panangan, terus diangkat panangan pasti diusap wajahna. Kunaon urang make ngajawab gitu? Karena jang jalma anu teu apa, jang jalma teu mampu, bingung. Rek ngajelaskeun hadis, naon hadisna, ti saha riwayatna, ti saha katampina, maka jalma anu berilmu dijadikeun hujjah, dijadikeun dalil, jang saha jang jalma anu awam. Kieu we ulah jauh-jauh. Kadang-kadang orang oge lamun di pasantren, kunaon make ngalakukeun sholawatan, da guru urang ge sok sholawatan. Ya, Bapak nalika ngalakukeun ngambil keputusan, misalnya daun we hal, Ustad hubung ari abi kedah kumaha mengambil sikap sapertos kieu, cek Bapak teh abi mah kitu we, kunaon Bapak make kitu, guru abi ge kitu ngambil keputusanana. Wa qad yuraqibuhum al-akhidu anhum. Wa qad yuraqibu jeung terkadang merhatikeun hum ka itu alim saha al-akhidu jalma anu nyokot ilmu anhum ti itu ulama. Atau humna ka ulamanya. Humna ka ulama. Min haitsu la yanduruna tina sakira-kira teu ningali itu ulama. Wayak tadi jeung nuturkeun bihudahu kana pituduhna ulama saha manjalma la ya'lamuna anu teu arapaleun punten la ya'lamuna nu teu apal itu ulama ka itu eman. Kadang-kadang orang oge ngambil keputusan termasuk orang ya atau nyokot petunjuk, nyokot ilmu, nyuhungkeun wawasan ti ulama anu ulama lagi teu apaleun ka urang. Sok urang kadang ngambil keputusan di pangersa atau ngambil ceramah di gersana Gus Baha nya ek nanya Gus Bahana apaleun teu ka MTJ wah henteu kau page meureun teu apaleun lain meureun teu apaleun ka papa tapi kadang urang teh ngambil petunjuk di anjeunna. Itulah hebatnya jalma anu alim karena dibutuhkeun. Fa idza lam yantafi maka di mana-mana lamun teu ngalap manfaat saha al alimu jalma anu berilmu bi ilmihi kana ilmuna itu alim fa ghairuhu maka ari salianti alim abadu eta leuwih jauh minal intifai tina ngalap manfaat bihi kana ilmu na alim. Walihada jeung karna lam yantafi agomat tah gede
Naon zallatul alimi keliruna jalma nu berilmu. 5 karena perkara ya tarot tabu anu nartibkeun itu alaiha kana itu zallah minal mafasidi tina pirang-pirang karuksakan liqtida innasi karena nutur kena jalma-jalma bihi ka itu alim. Baca sareng jami'an barokah. Was ditunjuk ku Bapak ya. Baca nisa sing anca sing tarik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada roh secara ayat kawan dasar ayat koma ayat koma kita yang ada ke itu alif dari sunani kalau ada ke kasunatan Pirang-pirang bil af'alid dhahirati wal batinati. Heup. Teruskan baca.
Anita Arik. Bismillahirrahmanirrahim. Balikan deui. Balikan deui. Bahaya aku berdakwanya pas itu Ali, nafsaku kadina itu Ali, biasa lima kalau anu panggilatina itu apa anu dari walabatin Dohiroti wal batinati singular. wa amaliki salam Hah? wa amalina salam sampuran itu apa anu dari walabatinati Naon? Singgaras. Hah? Wahum sareng ari itu ulama saha anhum ka anhum tah heup sing rada merhatikeun ngalogatna tah nandita kala bi ilmihi kalawan atau kana tarik cengara maka ari cing tarik atuh urang kegerenyeman jadi meka tingali leres jeung lepatna teh aya gerenyeman mah moal bisa dibenerkeun da bingung itu ngobrolna sok wekeun salah mah da diajar terus nah dan besok meraca kena kitab tar
unggal hari osok masih kene osok disahkeun. Wal khamisa asyara jeung ari nomor ka-15 na ayyuhafidho eta yen ngariksa itu alim ngajaga alim alal mandubati syar'iyyati kana pirang-pirang amal anu disunatkeun nu bangsa syara al qauliyati anu bangsa ucapan wal fi'liyati jeung nu bangsa pagawean fayulazimu maka misti itu alim tilawatal qur'ani kana maca al-Qur'an wa dzikrallahi jeung eling ka Allah ta'ala tingkah nama haluhur Allah bil qalbi kalawan hatena wal lisani jeung lisan wa kadzalika jeung etanya kitu deui itu yulazimu ma ari perkara waroda anu datang itu ma minad da'awati buktina tina pirang-pirang doa wal adkari jeung pirang-pirang zikir fil laili dina waktu peuting wan nahari jeung dina waktu beurang wa minas sholati jeung buktina tina salat wasyami jeung puasa wa hajjil baita jeung munggah haji ka Baitullah wa hajjil baitil haram gitu. Al haram anu mulia mahma qadaro samang-samang samampu itu alim ala dalika kana itu hajjil bait wassolati takdirna wa minas sholati wassolati jeung maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad wa mahabbatihi sareng mika cintana ka Kangjeng Nabi wa ajlalihi jeung ngagungkeun Kangjeng Nabi wa ta'zimihi jeung tegesna ngagungkeun Kangjeng Nabi wal adabi jeung adab-adaban ingda sima ismihi dina nalika ngadangu jenengana Kangjeng Nabi wa dzikri sunanihi jeung dina nalika nyarioskeun pirang-pirang pasunatana Kangjeng Nabi. Nomor ka-15 di antara akhlakna jalma anu berilmu teh nyaeta jalma anu berilmu kudu ngaraksa kana pirang-pirang pagawean amaliyah nu disunatkeun ceuk sara. Hartina ngaraksa di dieu ngabiasakeun kana padamelan sunnah. Boh nu sifatna punten nu bangsa sara. Boh nu sifatna kauliyah atau nu sifatna fi'liyah rek pagawean rek ucapan. Gambaran kumaha ngal di antarana nu kudu diraksa nu kudu dijaga ku jalma anu berilmu karena cek tadi oge ari jalma anu berilmu mah sebagai panutan jeung tempat pangbalikan hukum atau tempat dijadikan rujukan hukum ku jalma-jalma nu awam bahkan sikap jeung perbuatan nage jalma nu berilmu mah dijadikan dalil ya nekeun heula dijadikan dalil jang saha jang urang jang jalma nu awam jalma nu berilmu mah
Maulis migawe anu pasti ku ente dicontoh da maulis kayak gitu. Kan rata-rata kitu lin. Sok paribasa urang nuturkeun da ajengan ge kitu, da ustad ge kitu. Jadi kendali. Nah, maka dianjurkan supaya ngajaga kehormatan jalma anu berilmu, di antarana jalma anu berilmu kudu maca Al-Qur'an. Yulazimu tilawatal Qur'ani. 2, dzikir ka Allah imma bil qalbi wa imma bil lisan, rek ku hate rek ku ucapan, matak wiridan teh gitu. Bada salat teh wiridan heula ari jaman alim. Nya atuh lin ibarat santri geus apal kumaha fadilah wiridan nya kudu beda atuh urang teh jeung lain santri. Mun ta salat maghrib ari lain santri mah assalamualaikum gajleng, ada urang mah santri assalamualaikum cicing heula wiridan heula. Kudu dibedakeun atuh. Jeung kudu beda. Nya ari rek ngudag kana hak asasi manusia mah tas salat maghrib rek wiridan teu wiridan masa bodoh karep teh teuing. Tapi supaya ngabedakeun mana jalma anu geus ngaji jeung jalma nu can ngaji nya dibuktikeun ku urang di mana urang geus beres ngalaksanakeun salat maghrib da urang mah santri da urang mah pernah ngaji jeung urang mah keur ngaji atuh geus beres salat maghrib teh ulah langsung leos gajeng gek heula wiridan heula ngadoa heula. Di mana beres wiridan, di mana beres ngadoa, belah dituna daek ngalaksanakeun salat sunat ba'da. Kudu dibedakeun imannya urang teh geus ngaji atau keur ngaji atau urang teh santri tapi beres salat teh naon bedana jeung nu tara ngaji bedana. Atuh rek kumaha jadi panutan, rek kumaha jadi dicontoheun. Eta perhatikeun urang. Nya kitu deui wa kadzalika ma warada minad da'awat. Jalma anu berilmu di antarana etikana kudu misti sangat-sangat dianjurkan ngadoa dikir berang atawa peuting. Salatna tartib. Puasana nya kitu deui lain wungkul ngajaga atawangan saukur nahan lapar jeung haus tapi bisa ngajaga perbuatan jeung lisana. Zaman berilmu termasuk ngalaksanakeun ibadah haji awil umroh lamun mampu, itu mampu mah bios lamun mampu. Bahkan wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam di urang mah sholawatan mana komo teureun-eureun. Wa mahabbatihi jeung mika cinta ka Kangjeng Nabi. Jadi wujud mika cinta ka Kangjeng Nabi ngagungkeun Kangjeng Nabi di antarana ku ngalaksanakeun sunnah-sunnahna atanapi ngalaksanakeun padamelan-padamelan Kangjeng Nabi jeung ku ngagungkeun muji ka Allah ngalangkungan Kangjeng Nabi. Karena hakikatna urang maca shalawat teh keur ngagungkeun Allah. Jadi siga kieu keur muji ka Allah. Cek ente Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah la toha rasulillah. Urang ke shalawat ka Kangjeng Nabi hakikatna urang keur muji ka Allah. Sabab urang ngagungkeun makhluk Allah. Ari Kangjeng Nabi ciptaan saha? Nah, ini urang shalawat ka Kangjeng Nabi teh hakikatna urang teh keur muji ka saha? Ka Allah. Maka hade ulah beranggapan berlebihan seolah-olah Kangjeng Nabi sebagai Tuhan, ta eta nu jadi masalah teh. Tak teu saalit sok loba nu ngabidnahkeun kana shalawat. Wajar lamun loba nu ngabidnahkeun kana sholawatan karena maranehanna beranggapan seolah-olah urang teh ngagungkeun berlebihan ka Kangjeng Nabi Muhammad ngalewihan ka pangeran. Padahal henteu.
Teu jauh beda seperti ente keur ngagungkeun kolot maneh sorangan. Nih, ente bangga ku kolot sorangan. Ente bangga ku guru sorangan. Bener urang sok kadang-kadang ngobrolkeun alhamdulillah sepuh abdi mah kieu. Ih guru abdi mah kieu, siga kitu. Urang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain rek menyatakan diri berlebihan atau ngaluwihan pangeran, tapi saking cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya teu jauh beda siga maneh kieu meureun. Boga kabogoh ente teh. Sayang, jadi teh gaduh kabogoh. Ditanya, "Ih, kabogoh abi meuni kasep teh." Kabogoh abi meuni kalem, HP nage iPhone kabogoh abi. Nah, kunaon pikir ka diagung-agung siga kitu? Ya karena saking cinta, Lin. Hah? Saking cinta. Moal mungkin ayeuna kunon ieu Gusti ting swantena meuni sae. Cek asli teh nya ka Alpin geuningan. Swantena meuni sae ya Allah. Seandainya aku menjadi makmumnya. Aduh. Gusti teuing kan kujadikan anak-anakku sebagai dulagnya. Gusti sok kunaon pikeun ka kitu ya saking cinta saking bangga. Lain rek berarti nyembah ka saha, lain rek ngahambakeun dirina lain. Dah itu. Nah di antarana ngagungkeun ka Kangjeng Nabi teh kumaha atau make adab-adaban teh di mana nguping nami Muhammad maka urang kudu ngalanjutkeun sallallahu alaihi wasallam. Mata disebutkeun wal adabi itu urang kudu make adab-adaban dina nalika ngupingkeun nami Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara adab-adabanana di mana ayat menyebatkeun nami Muhammad maka teraskeun ku urang sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pun urang nyarioskeun ieu saur Kangjeng Nabi dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadisna disangemkeun eta teh wujud urang teh ngamuliakeun Kangjeng Nabi ngagungkeun Kangjeng Nabi. Ieu lamun keur maca-maca hadis atawa lamun santri mah kenalar hadis arba'in ditalar ku anjeun hadis arba'in eta wujud ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Berarti urang ngahormat ngamuliakeun. Eta di antawisna. Takunaon atuh di pasantren aya talaran hadis arba'in. Kunaon di pasantren sajabatina ilmu tauhid fikih tasawuf oge ilmu hadisna sok dibahas. Karena di antarana wa dzikri sunanihi. Rek kumaha urang apal tentang sosok Kangjeng Nabi jeung anjuran tur pada melan Kangjeng Nabi lamun urang teu daek macakeun hadis-hadis Kangjeng Nabi jeung teu daek ngapalkeun kana hadis Kangjeng Nabi. Kita anjeun ngarapalkeun hadis arba'in teh eta teh wujud sebagai umat anu ngagungkeun ngamuliakeun ngahormat ka junjunganna nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sareng wal khamisa asyar.